Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Novi Kalinda Safitri, simkuring ti kelas 12 bahasa. Di dieu simkuring bade ngalaporkeun hasil resensi carpon ti buku Kanagan 4 anu judulna Wilujeng Siang Bu Haji. Pangarangna Mariam Arianto, pamadal CV Geger Sunten, kandelna 7 kaca, tahun medalna 2003. Carpon Wilujeng Siang Bu Haji nyaritakeun kawijaksanaan bineni anu tos haji. Anjeunna papanggih jeung tukang sendal nu ngaranna Si Ujang. Si Ujang teh tukang sendal nu sok jual dedet kitu ka pelangganna. Nah, di hiji wanci Si Ujang teh ka imahna bineni nawaran sendal tuluy dibeli ku Mas Adi. Tuluy Si Ujang teh ka imah nu sejen bineni ningalieun yen Si Ujang teh jualna teu pantes ka batur teh bari jual dedet kitu. Di hiji wanci pas bineni mulang ti dokter gigi, manehna papanggih jeung Si Ujang jeung anu tukang sendal teh. Nah, manehna menenyaho ka Si Ujang yen jualan teh ulah sok kitu ngewa, ulah sok jual dedet, ulah sok maksa-maksa ka batur. Mimitina Si Ujang teh teu narima dibere nyaho kitu ku bineni. Tapi basa Si Ujang nyahoeun yen bineni teh tos haji, manehanana menta hampura ka bineni. Tuluy dibere nyaho ku bineni yen kuduna manehna teh cobaan jualanna di pasar. Sanggeus kitu mang bulan-bulan ti harita bineni jeung Mas Adi teh ka pasar bade meuli kaperluan. Nah, sanggeus di pasar yen aya nu gugupay lalaki bari ngagorowok yen Wilujeng Siang Bu Haji. Nah, gitu. Pas ret ningali nyaeta eta teh nu gugupay teh Si Ujang. Kaunggulan cerpen ieu nyaeta basa nu digunakeun teh basa kahirupan sehari-hari, basa anu biasa sok dipake jadi jelas gitu. Kakuranganana nyaeta latar tempat anu teu jenter dijelaskeun, anu bulat-belit, pagantian waktu anu dibulat-belit oge. Amanatna nyaeta urang sebagai makhluk sosial kudu tiasa tolong menolong. Sekian ti simkuring, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.